jang. Kamu jang? Jang. Semua sehat? Aya naon hidup pada hari teh jang? Ieu mah kulantaran perjalanan hirup teh susah. Ini bosan tapi menghirup susah wae teh bah lah. Ngerti pisan. Ujang, hayang naon Ujang? Abdi mah saya di saya abdi teh tacan laku masih jomblo Bang. Sugan manawian ya istri mah hayangkeun gitu lah. Loba jang awewe mah loba asal boga duit ku zaman ayeuna mah jang. Intina meureun maneh ka dieu teh hayang kabeungharan gitu. Eta mah yang dunya malah kadunyaan urang teh bah. Ngarti aing. Marawa caina. Kalau rasa Nabi tos nyana. Buka. Buka usia. Diinum bah. Ku aing diinumna mah pan aing kuna. Alah jangan simpen we jang. Haus aing teh. Diinumna. Haus aing teh tita. Teu dijampean bah. Jadi maneh teh ka dieu teh hayang masalah kadunyaan Apa? Dupi Ujang lahir poe naon? Gimana Rebo keheula kurang teang heula nya Rebo. Rebo cuman we aya jodoh kerabin. Keheula urang tingali heula dina. Hari umur mah dan orang kan ya. Rebo aja. Rebo. Lamun ditingali tina buku Abah mah Ujang poe Rebo teh koreak bodas Ujang. Koreak. Aduh bah, itu tanya. Keheula sia hiji heula koreak bodas jadi Ujang teh lamun usaha ka awewe teh alus pisan. Aya maneh naon lahir? Senin bah. Salasa bah. Balik sia teh ngeureurkeun ka aing Senin Salasa. Senin sigana mah bah. Senenna keheula urang tingali heula dina buku aing. Koreak bodasnya maneh. Artinya bae koreak bodas teh naon? Area koreak bodas teh mun digambarkeun mah hiji manuk jang. Hiji manuk anu sok cicing teh dina suhunan. Ta eta manuk lamun geus siber pada ngudag-ngudag gitu. Lamun geus beunang teh maneh teh bakal meunang kabagjaan. Tapi dah hese newakna oge jang keheula aing tadi naon maneh poe naon? Poe Senin bah. Senin keheula nya urang tingali heula ku aing. Senin teh lamun ditingali dina buku Abah jang Senin teh tongeret jaluna jang tongeret jalu tioh maneh teh wadahal maneh teh tah maneh duaan lamun dihijikeun usaha jadi partner bakal alus pisan jang eta nu penting syaratna hiji naon bah naon syaratna tah syaratna teh maneh kudu gablek modal itu maneh teh kudu gablek modal ieu teh karena yang tadi datang yang kadunyaannya maneh teh geus siap maneh mawana siap bah yang beunghar teh siap mawana siap mana asal teh bah nya aing maneh hayang intina ka dieu maneh hayang masalah kadunyaan ya ku aing dibere kajeun saeutik oge ngan omat maneh kudu bisa mawana gitu kayak ku aing urang teh anggeula kicing siap ulah ningali sakti kieu ieu mah euy tah iya maneh pan tadi ngomongna ka urang duaan hayang naon maneh tadi kayak kadunyaan tah ku aing dibere nu kieu nu kadunyaan teh sia teh hayang nyoho maneh mah kadunyaan ka ieu kadunyaan wah ieu mah bah pan tadi maneh hayang kadunyaan kieu mah loba di jalan ge tuh tadi pan maneh ngomong hayang naon hayang kadunyaan tah ieu jang hayang kadunyaan teh disebut kadunyaan teh nu kieu tah ku aing dibere maneh Indonesia maneh mawana ieu mah kado bah lain kadunyaan nah sia hayang naon atuh hayang beunghar gadag sia teh maneh teh ngorakeni umur ngorakeni ijazah boga gadag lain kitu aing oge ngajar prakwe jiga kita yang beunghar teh beunghar teh bawa ka ditujuk ka dari gadag sia teh
Nuhun mah lumayan kan kira karena ge karunyaan ieu mah lumayan. Sangeunahna wae gadag lain kitu. Juk bawa sia amplopna mana? Bogor teh mana? Rudok zaman ayeuna hayang beunghar ku cara kieu ngareunah pisan sia teh gadag. Aing ge baheula kieu ngajemprak 10 tahun teu beunghar-beunghar.